It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Artis Dadakan Lupa Sahabat. Perkenalkan, kami Abi Muhammad Adam Rahmat. Abi sebagai wartawan Gelu. Perkenalkan, kami Abi Kami Nugraha. Abi sebagai wartawan Indosiar. Perkenalkan, nama Abi Rizky Arifurti. Abi sebagai Nito. Perkenalkan, nama Abi Anissa Siti Fadila, Abi sebagai Azka. Perkenalkan, nama Abi Sylvia Fiandi, Abi sebagai Natasha. Perkenalkan, nama Abdi Adina Nurhodiah, menjadi wartawan Antv. Perkenalkan, nama Abi Marsadela Janatika, Abi dia berperan sebagai Ciro. Duh, kumahanya mun kuring jadi artis meren kuring teh bisa beunghar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Aska, mangga atuh kalau bersela. Mangga cahaya tas nanti. Oh, milarian Tasya. Sedapnya di milarian heula. Aska, ayo nangkak. Itu dulu aslinya mau uli kayak mana sih itu? Ayo atuh, jalannya berbeda apa sih bang? Enggak atuh. Assalamualaikum. Ita. Waalaikumsalam. Aska sareng Tasya. Aya naon? Biasa tau urang. Tau mun cek bahasa nama hang ta eta seurang teh. Sok atuh mangga karalepan. Guys, tadi orang di imah ngahayal jadi artis. Cek mana nih bisa mau Maneh mah banget tiga bujur saengge hayang jadi artis. Artis mah kudu manis, gelis, bohay, maneh mah pas tutung kasarung ge. Oh my to the god, itu maneh mah kitu ka urang teh. Urang geus siga Selena Gomez kieu di sarwakeun jeung untung kasarung. Fakta coy, fakta. Ajarna heula we ku Tasya kan Aska geus jago ngomong bahasa zaman ayeuna. Nyanya kayak rek diajar ku Aska. Nya sok Tasya. Terus ngobrolna tos sonten. Maneh nguseulan urang. Mun salah paham wae tingali si Aska teh balik sonten dicarekan ku kolotna, maneh mah diantep wae kolotna. Kumaha mun ngevlog jadi vlogger? Vlogger mah lamun urang kerarieu sakuta vlogger. Ih, uta uger eta mah iso. Vlogger mah video sapopoe di upload ke YouTube. Aya wae si itu mah bisa aneureuna nyantos teh anjeun deui nya. Halah si itu mah gombal ka si Aska bogohun meureun. Ramangan mere nyaho karunya si Aska sok dicarekan karunya mun balik sonten-sonten. Alah, kan pernah bahasa eta ge ngomong keceplosan ngomong bohong. Cicing urang mah teu ngomong nanaon riweuh wae geus kali itu mikirkeun jadi artis juk gitu. Oh bener, iya mengusirnya kalau mah atuh tuh dah tinggal mah keluar. Sanes kitu Kak. Duh, kumahanya masih Natasha teh ngomong wae. Halah, maneh mah tok salting ke si Aska heugs ya, si Aska ngambek. Tong kitu Kak. Oke, lamun maneh indit, oke orang wae doa jeung si eta anu ke urang diceramahan wae. Wit wiu, aya nu sieun kalangitan euy. Sieun Aska ngambek, kita bisa among deui. Hey guys, sok atuh tong ikut wae apana lu sarek balik sya. Muhun Kak, tapi tinggal gara banget si itu sieun anjeun ngambek. Jadi maneh ngomong wae Kak, tong ambeknya kan bener Aska mun amang teu meunang santen-santen teuing. Ya Allah, piraku atuh adina ngambek eta mah heureuy hungkul. Ya bener cek itu ge adina keuing santen. Tuh Aska, hayang heureuy abdi geus reuas. Nyanggesnya oke kumpul deui ngajaran si Tasya vlogger. Alah, saking sieun kalangitan Aska meureunnya janten reuas.
maneh mah aya wae emang tayang janten artis dak kudu belajar heula atuh neneng jelek. Ih, maneh batur mah neneng geulis, ieu mah neneng jelek. Ai kasih Aska mah mere neneng geulisnya. Maneh mah sia ngomong wae tah karunya Aska geus ngadagoannya Kak. Nyai teh sama aya wae, da urang geus itu mah sok sobatnya tok. Entos urang uji heula deui tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam. Katingali kan bener si itu teh bobo ke Aska. Ah, mau kepecatos ieu nya urang teh lantengan si itu sobat. Mau aya nu ngalibatkeun perasaan, kumaha beneran. Hanya teh sawios we. Nu penting anya pikirkan heula kumaha jadi hati. Kita kumpul yuk di Bunyati. Ayo. Assalamualaikum Aska. Waalaikumsalam. Toh si hayu kalebet, hayu toh. Hayu toh nah ulang ningalikeun naon? Ninggalin Aska meniklis pisan. Hah, ngomong naon teh kadangu? Ente abdi mah nyari sorangan. Si itu teh dia nyarios, Aska cenah geulis pisan. Ih, ngagombal wae buru kalebet senarek diajar. Lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Kada saya ngomongna tinggal geura dina YouTube vlogger-vlogger ngomongna. Nuhun kan, nuhunnya tos diajarkeun ke abdi ningali dina YouTube vlogger-vlogger nyariosna. Abdi heula Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aska. Sia, digana orang bogo deh kasih Aska. Cek abdi ge naon? Tadi malah kaambek ngabelototan terus anjeun ayeuna mah teh naon? Da maneh mah comel, digana mah urang bakal cinta dalam diam we. Ih, liwatin yang geus atuh. Alhamdulillah ya Allah, oh my god, oh my god, oh my god. Tasya ari maneh nanaonan jiga jelema burung. Mak tingali geura video abi jadi trending topik na YouTube. Moal matak. Ih, si mama teu percaya. Mana ningali emak? Masya Allah, Tasya geuning bener. Ahai. Emak ari emak kunaon si gajah dudu. Kan atuh Tasya keneh maneh teh bakal asup kana TV, bakal banduit. Ahai gaje. Ih. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sahanya. Perkenalkan saya dari Antv. Perkenalkan Bu, abi ti Indosiar. Indosiarnya. Perkenalkan, abi mah teh CTRI, maksudna teh RCTI. Oh, Mun. wartawannya. Mun. Asik asup kana TV. Ayeuna tasana aya teh. Oh iya, saya sendiri. Ada apa ya? Kami kesini untuk mewawancara ya, Ndak. OM to the G, asup kana TV. Ahai. Akan ketika video Anda viral, Tentunya happy dong. Apakah ini pengalaman pertama Anda terjun ke dunia vlogger? Iya, pertama kali. Mengapa Anda memilih menjadi vlogger? Karena aku udah bayarannya mahal. Si teteh mah ya. Oke teh, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Cie, jadi terus beda pagi-pagi atuh manehna. Mana mah cengos toh, selamatnya Tasya, cita-citanya tercapai. Alhamdulillah Kak, ya teh berkat marameh dah. Pas nganggo masukan kanggo abdi. Nanti satu nuhunnya Kak, kok sami-sami. Toh, sebenarnya itu sih Tasyanya. Ayamnya kamu. Enggak dong, kayak tengah abdi. Ya, ini jantan artis yang sibuk para kumpul saperkeun yuk. Ah, hoream abdi mah datang geus poho ka babaturana. Ih, mana mah itu kesono itu kasih Tasyanya tuh sama yang rek nyamperkeun. Bisa lo ke anjeun. Ih, naon sih maneh bukan level ya?
Sya, anjeun tuh sono kitu urang sahabat anjeun asa. Hey, kidulo hello. Abdi jadi vlogger jasa sanes dibantuan ku manehnya. Mane oge sanes babaturan abdi, mane teu salevel. Dasar gitu aja harus dibantuin. Kata naon? Era pisannya kasobat teh jeung kada berterima kasih ka urang nu tos ngabantuan anjeun teh. Apa sih lo? Kalian berdua cocoknya sama-sama kampungan. Dah malas gue mau pulang dulu. Kok, Kak? Hampurannya abdi tuh kurang ajar ka Ranjeun. Ini jelema baterus ieu teh urang mah diampurakeun tapi sorry nanti bisa jadi baturan abdi deui. Kok tong gitu udah tadi angger babaturan orang ini. Salias kau orang mah masih anggap kene anjeun sobat orang. Karena anjeun kos tiasa kumpul deui. Hayu urang anu kayu nasi itu. Baik. Nya Kak. Abi nggak sampai salah pisan tapi hampurannya nyentuh sami-sami. Hayu ulang ke bumi itu. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda Wae ngomong abi, mohon maaf bila ada kesalahan. to get me through it all. I let my guard